Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu tepang deui sareng simkuring Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun Cumarios Kelong Wewe dina seri ke-11 nya para mitra. Langkung ti payun para mitra, simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mangan saukur carios fiksi anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan para mitra kaum dangu sadayana. Mitra kaum dangu supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dikawitan wae kalajenganana Kelong Wewe dina seri ke-11 Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu ngalajengkeun carios katunda dupi Kang Emen nu disingsieun teh lulumpatan muru ka lembur. Grobag tanggunganana ditinggalkeun, anjeunna nu tulung-tulungan hadena enggal ka pendak kuargi nu memang nuju jagi para mitra. "Kang, tulung Kang, abdi disingsieun curi Kang," kocap Kang Emen harita ka Mang Kasmat. Ela men, geus di mana ari maneh? Sok tenang heula, hayu liuk heula di pos. Taros Mang Kasmat harita. Mang Emen lajeng calik diiring ku Mang Engkus jeung Mang Dahir. "Kuring teh nuju mulang tos icalan ti lembur seberang Mang. Maklum da kuring teh tukang bajigur. Palebah basia aya awewe menta bajigur dilayanan ku simkuring. Malihan menta dirangkul oge si awewe teh. Rengse bajigur di ladangan. Ku abdi dianterkeun ka basia. Eta raraina teh boreak getih doang Mang. Nu satadina geulis bari nyikikik teh atuh kuring ge sasah lumpat Mang, kocap Mang Emen. Harita napasna masih haheho alatan capek jeung kasieunan para mitra. Wah Kelong Wewe eta teh men, untung maneh teu diwes-wes ge atuh, kocap Mang Dahir bari nyesep udud lajeng calik di kursi panjang dina pos ronda para mitra. Wah, ari kitu mah cobi tabeuh we atuh kokol nya Kang Kasmat supados wargi teh waspada. Yen geus aya totonden panginten Kelong Wewe teh geus majeng dek ka dieu. Tadi sugan anu dipanggihan ku Mang Emen teh sanes kunti atanapi nu sanesna panginten Kelong Wewe eta teh, kocap Mang Engkus nanging ditahan ku Mang Kasmat. Tong waka ditabeuh bisi kadari ieu can puguh eta teh Kelong Wewe nu mawi kitir ditabeuh. Mun aya nu ningal bener yen eta teh Kelong Wewe nu memang keur diawasan ku wargi urang sadaya, ceuk Mang Kasmat para mitra. Harita diregepan cariosna ku Mang Engkus teu lami Mang Dahir nembal. "Laras, saena hayu urang antos wae dugi ka subuh di dieu. Mugi-mugi teu aya kitir dugi braina oge. Nu mawi eta harepan urang sadaya." Ngeunaan grobag Mang Emen mah geus isukan wae dicandakna Mang, kayak kuring ditanggung ka pos. Mang Emen kantun nyandak wae ka pos isuk-isuk, kocap Mang Dahir nu memang tiluanana kabagean jagi wengi harita di pos jaga caket ka gapura lembur. "Nganuhun atuh Kang, nya upami kitu simkuring permios heula atuhnya. Pun bojo bilih rempan kuring can dugi keneh ka bumi.
Mang Emen harita mulang para mitra nu jagi di pos masih siaga kene. Sakapeung reungit memang ngaganggu, tapi bari ngajentul di korodong sarung oge ayana gunem catur. Reungit geh teu pati teuing karasa ngaganggu, ditambih ayana runtah nu ngahaja diduruk keur dijieun haseup beuki nyingkahkeun reungit-reungit ti pakarangan harita. Para mitra kaum dangu, kiwari teu sangaja Mang Engkus ningal aya nu leumpang di nu poek. Leumpangna ge rangrang rongrong bari muru ka arah kulon. Kang Kasmat, cobi tingali itu siga aya nu leumpang di nu poek teh nya. Mang Engkus nuduhkeun ka Mang Kasmat kana jelema nu ditinggalna leumpang di pakarangan anu merdong. Mana Kus? Itu Kang, maknya teu katinggal, jelema lainnya itu. Oh, Sumohon itu Mang Kasmat, kakulonkeun ngeleosna teh. lah itu mah wargi dieu meureun bisa jadi bah ajum nuju mulang ti bumi putrana nu 2 mingguan kalangkung nikah jeung anak bah Madrois. Kocap Mang Kasmat, gampang awalerna, dupi memang nu leumpang geh teu rempan keur ningalna. Bilih oge aya nu mikir eta teh maling, moal janten pikiran nu mawi leumpangna geh kurang rangrongrong jelema kolot nu nyata ditinggalna. Geus lah, nu kada diutamikeun make long wewe ieu teh. Kahade we Mang Dahir, tong lepas tinggalan kata tangkalan itu Mang, bisi aya makhlukna nu mawi manehna mah da siga kelong kakeleperan celok mencelokna teh sok kata tangkalan heula. Kocap Mang Engkus, tiluanana harita bari waspada deui siaga ningal kata tangkalan sakapeung pelong kapakarangan anu poek jeung geueuman para mitra. Mitra kaum dangu, teu lami aya kirang langkungna satengah jam ti harita Mang Engkus ningal ka jelema anu leumpang di pakarangan. Kadangu harita teh sora kitir ti beh kulon. Tabeuh kitirna, bari hayu urang ka kulon hir. Rumawi itu arah kitir teh ti kulon. Mang Dahir nabeuhkeun kitir. Katutur ku Mang Engkus jeung Mang Kasmat, harita pada lumpat muru ka kulon, dumeh kawit kitir teh ayana ti beh kulon. Sapa jodogan jeung wargi sanes di tempat, sing horeng bojona Kang Wirya nu janten korban. Sami kajantenanana sapertos bojo Mang Jaja, anjeunna nuju meteng ninggang kana wulana. Kiwari janten korban deui teu jauh beda jeung nu enggeus-enggeus. Waduh, wargi, acolongan deui wargi puting ieu teh. Nanging kiwari mah saur Mang Wirya si kelong teh teu kaciren kekeleparan jeung asupna. Dugi Mang Wirya melek di hareup bade ngadamel kopi di hawu teh, ningal bojonan tos kaayaan lastari. Kocap Mang Tatang, nu kiwari janten langkung bingung wargi teh. Dupi dilawanan ku dimelehkan cara kelong teh geus lain deui wae nyokot korbana. Beuki dieu wargi geh beuki bingung bade diasru ka pakarangan, moal mungkin sabab geus taya tapakan. Nu antupna kiwari ukur babantos panglayatan ka Mang Wirya anu kenging papait di wengi harita.
Para mitra kaum dangu, nyarioskeun di antawis jam 8 isuk para wargi nembe reres tina nguburkeun layon, nanging harita teu langsung bubar. Numawi riungan harita geus teu bisa deui ditunda di tempat sejen. Dikawitan ku Haji Sobari, kaleresan anjeunna oge nu tadi janten pangarah tina sadaya tata jeung carana katartilan cara nguburkeun mayit numutkeun ajaran Islam. Anjeunna kaleresan disusulan ku Mang Tatang ti lembur wates. Nya anjeunna oge salaku kiai di eta lembur teh. Numawi Haji Ansori nu biasa janten ustad di lembur rengkuh, anjeunna teh nuju udur saprakna kamari nguburkeun bojo Mang Jaja. Kiwari anjeunna udur ku gering panas dugi leumpang geh ngarasa muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sadayana, simkuring kawartosan ki Kang Tatang. Lupi saurna memang ieu lembur teh nuju kenging musibah tinu makhluk goib. Geus sanes deui korban teh ukur almarhumah bojona Kang Wirya hungkul. Tangtosna geus langkung ti 2 jalmi. Nu saurna almarhumah kalebet oge korban ti kelung wewe. Numawi biasa disebutkeun makhluk jin, makhluk goib atanah pisajabina. Nanging dina hal ieu simkuring tangtosna ngiring prihatin sareng baris umaja ka para bapak sadaya, pikeun nurut cara simkuring mun percanten, pikeun nganggeussan sadaya musibah nu tumiba di ieu lembur. Kumaha kinten-kintenna para wargi sadaya, kocapna Haji Sobari. Batin anjeunna seukeut, dupi sapertos katinggal tapak lacak nu salami ieu nu kantos ngajantenkeun musibah pikeun sadaya wargi di lembur rengkuh. Simkuring mah satuju Haji. Numawi simkuring yakin pami aya jalmi sapertos Haji, insya Allah tiasa nulungan ka kami kiwari nu memang ngageurih ka saha wae ku cara naon wae pikeun saenggalna numpeskeun si wewe eta. Kocap harita Mang Dartam. Sora pertama nu satuju nurut kana cara Haji Sobari nu kiwari palai nulungan ka cara wargi di lembur rengkuh para mitra. Kuring teh satuju cara Mang Dartam. Lembur rengkuh ngajungjung adat kasepuhan. Nu sagala cara tumindak mun aya jelema nu bade nulungan khususna perkara lembur kedah aya widi ti kasepuhan lembur sapertos Bah Armadi. Numawi upami teu aya widi kami sieun malah janten langkung deui musibah nu bakal tumiba ka ieu lembur. Sabab lembur rengkuh diwangun ku para pini sepuh saduluran nu geus kocap sumpah turut parentah kasepuhan pikeun ngamakmurkeun jeung salangkungna kana perkawis urusan lembur. Kocap Mang Asep. Kiwari teu sajalan sareng Mang Dartam. Numawi pikirna hariwang cilaka mun sakintena urusan lembur kacampur ku urang luar. Numawi di eta lembur rengkuh masih kentel sadaya torikul adat nu ditandurkeun cara pini sepuh kapungkurna. Lajeng Kang Asep ge ngaleos mulang para mitra, dituturkeun ku nu sanes hiji-hiji pada ngiring mulang. Dupi ukur kakantun Haji Sobari, Mang Tatang jeung Mang Dartam. Astagfirullahaladzim. Pamugi Allah nyarengan kasalamatan ka urang sadaya, amin ya robbal alamin. Waji kumaha dupi panginten kitu adat wargi di dieu teh wa. Sadayana teu gampang pikeun sawae nu bade nulung mun teu aya widi tunu janten kasepuhan di ieu lembur. Samohon Waji. Numawi kapungkur saurna tos aya kocap sumpah. Pami kasepuhan terido atanapi ngawidian ka sawae.
nu janten bade aya panulunganana khususna pikeun ka lembur atanapi kana katentreman lembur komo mun kedah ngarusak cara adat kepercayaan di ieu lembur kaharepna lemburengku bakal janten musibah 7 turunan ka para wargina. Kocap Mang Dartam harita singgetna ngawartosan ka Haji Sobari ngeunaan keagungan wargi lemburengku nu pageuh turut tumut kana adat jeung tali rampe kasepuhan nu geus turun temurun di jalananana. Lajeng Dupi naon tindakan kasepuhan di dieu dumehna tos loba korban teh. Tarosna Haji Sobari kiwari ka Mang Dartam. Mang Tatang geh langsung nembalan. Justru kitu sim kuring oge bingung. Dupi kasepuhan nyebatkeun teu tiasa nulungan dina hal ieu. Nanging saurna waktos aya riungan, tong aya saha wae nu bade ngiring campur dina hal ieu dugi wantun lebet ka lembur pikeun nulungan. Kecuali mun wargi dongkap keluar lembur sakadar kangge ngageurih urusan pribadi sapertos ngajimatan menta diparancahan keur kasalamatan masing-masing tina hal ieu. Nu mawi saurna engke ge bakal aman deui kitu numutkeun katerangan ti kasepuhan teh wa. Kocap Mang Tatang ngawartosan ku langkung teges rupi hal nu geus dibejakeun ku Bah Armadi salaku kasepuhan di ieu lembur waktos keriungan di bumina para mitra. Dupi dugi iraha bakal aman isuk pageto atanapi dugi tosnya kapan korban numutkeun pangabutuh eta kelong. Haji Sobari dina hal ieu tumaros nanging teges oge nganyatakeun hal nu malihan janten patarosan kangge Mang Tatang jeung Mang Dartam kiwari. Maksudna wa kejadian ieu teh aya dalangna disatukangeun kelong wewe teh wa. Tarosna Mang Tatang kiwari langkung kahartos maksad Haji Sobari. Aya patula talina sareng kasepuhan waji. Mang Dartam ngiring naros. Sim kuring ningal tapak lacak nu masih sarua dina hal ieu. Nanging cantosna kasepuhan atanapi sanes perlu dikalung ti kubuk tos anu laras. Insyaallah mualami bakal kabuka. Geus kawajiban kasawae jalmi nu iman ka Allah pikeun numpeskeun kamungkaran. Man ro'aya minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bil lisani fa illam yastati bihi qalbi wa dzalika adaful iman. Sajalma ningal kamungkaran maka wajib ka eta jelma kedah ngalawan kuleungeunna atanapi ku tindakan. Mun teu sanggem ku tindakan ku lisan aranjeun, mun tetep teu sanggem ku hate ngalu amen tadi tumpeskeunana kamungkaran eta. Jeung nu kitu mangrupi ciri salemah-lemahna iman. Kocapna Haji Sobari bari harita calik dina batu disarengan ku Mang Tatang sareng Mang Dartam bari ngabandungan carios Haji Sobari sareng Mang Tatang. Maksud waji janten waji tetep bakal nulungan panggeurih kami sanos loba wargi nu teu satuju. Tarosna Mang Tatang langkung teges palai uninga nyaeta palai uninga langsung maksad Haji Sobari. Dan tos kewengi duaan dongkap ka rompok wahaji tong langkung ti jam 8 wengi dongkapna panginten bakal langkung sae pami wengi aya di bumi ua. Kocapna Haji Sobari Mang Tatang sareng Mang Darman ge harita longsong manahna dumeh terang Haji Sobari moal cicing dina hal ieu. Anjeunna ngaraos kahormat dugi ka ngahaturkeun nuhun tos dikulem pikeun nyemah wengi ka bumi Haji Sobari di lembur wates. Nya harita sasarengan mulang Haji Sobari mapah ka arah kulon bade ka lembur wates. Dupi Mang Tatang sareng Mang Dartam wangsul lewat ka arah kaler.
Mangga urang lajengkeun deui wae para mitra dongeng kelong wewena. Nyarioskeun di waktos peuting. Kirang langkung tabuh 7:30. Harita Mang Tatang sareng Mang Dartam tos di bumi Haji Sobari. Kiwari ukur tiluan, dupi Nyi Hajiwati bojona Haji Sobari tos di enggona. Pada ngariung di pasemahan harita teh nonohan uleman Haji Sobari kiwari. Janten kumaha wa, dupi kedah kumaha kami ayeuna. Rehna kami gunem catur sareng uwa, kantos mulang kami diangkir ka bumi Bah Armadi. Numawi Kang Asep langkung ti payun wawartos ka Bah Armadi salaku kasepuhan. Saurna mangga wae waji bilih palai ngabantos wargi anjeunna langkung seneng. Numawi kapalai wargi nu enggal numpesi kelong wewe teh tiasa saenggalna. Ulah dugi ka aya korban deui ieu teh wa. Kocapna Mang Tatang. Ngawartosan ka Haji Sobari, istuning Bah Armadi salaku kasepuhan ngiring bingah dupi ayana Haji Sobari nu baris ngabantosan dina hal nu memang sedang dibutuhkeun pisan ku wargi di lemburengku. Itu saur kasepuhan teh. La haula wala quwata illa billah. Kun fayakun. Tatang, geura buka pantun. Eta sanes wewe gombel atanapi kelong wewe teh nu kumaneh maksud. Harita keneh Haji Sobari miwarang Mang Tatang mukakeun panto. Nya katingal hiji makhluk nu teu birek deui keur Mang Tatang nempona. Istuning jelas di hareup bumi Haji Sobari harita keur ngarengkenek bari ningalikeun ka Mang Tatang jeung Mang Dartam. Harita mah saukur ningalikeun siga nu teu wantun pikeun asup atanapi maju nincak kana babancik bumi Haji Sobari. Teu lami ngaleungit deui ngajadi kukus tur leungit. Mang Dartam kukurajeun nempona. Mang Dartam kukurajeun kitu deui Mang Tatang ge sami para mitra. Ong sieun sadaya jin bakal jauh nyingkahan ka jalma nu leta jeung hatena teu pegat nyebatkeun asma Allah. Sakedap deui anjeun bakal ningal. Maksudna ningal naon waji? Teu lami Mang Tatang naros aya endog nu seuneuan dua siki hiber ngarah ka panto Haji Sobari deui. Nanging harita ukur dugi di palataran. Sindog siga teu daek asup teuing kunaon sabab kitu nyatana. Wa, naon itu wa? Haji Sobari ditarosna ku Mang Tatang. Santet. Santet waji. Taros Mang Dartam oge. Kiwari janten bingung Mang Tatang. Numawi dua kajadian kiwari ditinggalna janten teka-teki di pikiranana. Santet di mana waji? Di lemburengku. Di rengku aya tukang santet waji. Saha waji? Saha jalmina wa? Bah Armadi. Teu lami santet teh diaoskeun doa ku Haji Sobari. Di akhiran ku niupkeun ka eta santet janten santet teh mulang deui para mitra. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kun fayakun. Si santet teu janten lungsur ka bumi Haji Sobari. Nu aya ngapung ka luhur dugi mulang kanu ngintunkeunana. Bah Armadi. Janten dupi nu dimaksud ku Haji ngomong waktos di pajaratan teh. Sadaya ieu kajadian dalangna teh Bah Armadi waji. Taros Mang Tatang bari rada heran. Kiwari Haji Sobari ngajak calik deui baris ngajelaskeun kawitna hal ieu bisa tumiba di lemburengku para mitra. Neng nong para mitra, dongengna kabujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui nya para mitra dina seri ka-12. Hatur nuhun kanu tos ngadangukeun. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.